Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid kelas 1C, kumaha damang. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin lindungan ti Allah supados sehat sadayananya. Amin ya robbal alamin. Kumaha kabarna? Diajar di bumi tetap semangatnya meskipun orang diajar di bumi. Tepang deui ayeuna sareng Bu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Teu karaos ayeuna atos nincak minggu ka-8. Nah, murid-murid sadayana, dinten ieu urang masih diajar dina pangajaran 3. Nyaeta materina kagiatan sapopoe. Murid-murid sadayana, dina materi pangajaran 3, ayeuna urang bakal diajar kumaha carana nyaritakeun gambar. Di materi pelajaran 3 ini kita akan belajar bagaimana caranya menuliskan cerita berdasarkan kepada gambar. Ibu harapkan di akhir pembelajaran ini kalian bisa menuliskan cerita dengan melihat kepada gambar. Nah, selanjutnya salajengna nyaritakeun gambar. Naon anu dimaksud ku nyaritakeun gambar? Nyaritakeun gambar nyaeta ngajelaskeun hiji gambar ku kalimah atau menjelaskan suatu gambar yang kalian lihat dengan kalimat. Mengerti ya semuanya? Biasa sadayana? Tah, ayeuna urang sasarengan nitenan gambar teras caritakeun. Sekarang kita perhatikan gambar lalu ceritakan. Di gambar anu kahiji aya gambar duaan budak pameget nuju naon ieu nuju main balnya. Kumaha kinten-kinten kalimatna? Urang pasihan naminya Iwan sareng Dudi nuju main bal. Iwan dan Dudi sedang bermain bal. Nah, seperti itu bisa kan? Gambar kedua. Dadang sareng Dudung nuju main angklung. Tah kitu ditenan gambarna teras caritakeun di handapeun gambarna. Biasanya sadayana. Tah, salajengna mangga tingali gambar, perhatikan gambarnya, lalu tulis kalimatnya. Seratkeun kalimatna. Kumaha contona? Kelas 1C nuju nongton wayang. Nah, saatos tadi hidup tiasa merhatoskeun gambar, teras nyeratkeun kalimahna. Ayeuna yuk urang buka buku tulisna, urang lengkepan kalimahna sasarengan. Di dieu aya carita Arip, kagiatan Arip sapopoe. Kegiatan Arip sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai dia pergi ke sekolah. Yuk, kumaha bahasa Sundana? Arip, kumaha ieu? Arip bobo atanapi Arip nuju mondok. Gambar nu kadua saterasna tos Arip bobo, setelah Arip tidur terus dia melakukan apa setelah bangun? Arip ibak atau mandi. Lalu teras Arip diacup.
Arip sasarap. Arip angkat ka sakola sareng rerencangan. Arip pergi ke sekolah bersama temannya. Teras anu kagenep. Arip diajar di sekolah. Mangga sasarengan dikerjakeun ya di bumi. Tah salajengna kagiatan anu sok dipidamel di bumi aya gambarna teras dicurek ku hideep ya yang merupakan kegiatan sehari-hari di rumah. Silakan diberi tanda checklist. Buka lagi bukunya. Nah, kegiatan apa saja yang suka dilakukan di rumah? Kagiatan naon wae anu sok dipidamel di bumi mangga dicurek. Hidep osok bobo, osok ibak, osok diacuk nyarira, mangga di checklist mana wae kagiatan anu sok dilakukan di bumi. Saatos ngerjakeun sasarengan tadi latihan-latihanana, ayeuna aya tugas kanggo hidep pancen di bumi nyaeta nyebutkeun kagiatan sadi dinten anu osok dipilampah ku hidep. Jadi tugasnya hari ini menyebutkan kegiatan sehari-hari yang suka dilakukan oleh Ananda semua di rumah. Dituliskan ya, lalu dikirimkan kepada ibu fotonya bagian yang ini. Murid-murid sadayana kumaha tiasa mengikuti pembelajaran dinten ieu, bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti tiasa sadayananya. Mangga dugi dieu wae materi dinten ieu, mangga dikerjakeun tugasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.